Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanus sholati ari pirang-pirang rukun salat. Sab'ata asyara eta aya 17. Al-awwalu ari anu kahiji an-niyatu eta niat. Asani ari anu kadua takbiratul ihrami eta takbiratul ihram. Asalisu ari anu katilu al-qiyamu eta nangtung alal qadiri ka jalma anu kawasa fil pardi dina salat fardu. Ar-rabi'u ari anu kaopat qiraatul fatihati eta maca al-fatihah. Al-khamisu ari anu kalima ar-ruku'u eta ruku. As-sadisu ari anu kagenep at-tumaninatu eta tumaninah fihi dina itu ruku. As-sabi'u ari anu katujuh al-i'tidalu eta i'tidal. As-saminu ari anu kadalapan at-tumaninatu eta tumaninah fihi dina itu i'tidal. At-tasi'u ari anu kasalapan as-sujudu eta sujud marrotaini kalawan 2 kali. Al-asyiru ari anu kasapuluh at-tumaninatu eta tumaninah fihi dina itu sujud. Al-hadiya asyara ari anu ka-11 al-julusu eta diuk baina sajdataini di antara 2 sujud. Asaniya asyara ari anu ka-12 at-tumaninatu eta tumaninah fihi dina itu diuk di antara 2 sujud. Asalisa asyara ari anu ka-13 at-tasyahudu eta tasyahud al-akhiru anu akhir. Ar-rabi'a asyara ari anu ka-14 al-qu'udu eta diuk fihi dina itu tasyahud. Al-khamisa asyara ari anu ka-15 as-shalatu eta maca shalawat ala nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallama fihi dina itu diuk. As-sadisa asyara ari anu ka-16 assalamu eta maca salam. As-sabi'a asyara ari anu ka-17 at-tartibu eta tartib. Faslun ari ieu eta hiji pasal. An-niyatu ari niat salasu darajatin eta 3 pirang-pirang tingkatan. Ingkanat lamun aya naon as-sholatu salatna fardon eta salat fardu wajaba maka wajib naon qasdul fi'li neja migawe wa ta'yinu jeung nangtukeun wal fardiyatu jeung mardukeun. Wa ingkanat jeung lamun aya salatna nafilatan eta salat sunnah muaqqatatan anu di waktu-waktu karotibatin saperti salat rawatib audata sababin atawa salat anu ngabogaan sabab wajaba maka wajib naon qasdul fi'li neja migawe wa ta'yinu jeung nangtukeun. Wa ingkanat jeung lamun aya salatna nafilatan eta salat sunnah mutlaqatan anu mutlak wajaba maka wajib naon qasdul fi'li neja migawe pakot wungkul. Al-fi'lu ari neja migawe usolli eta ku lapad usolli wa ta'yinu jeung ari nangtukeun duhron eta ku lapad duhur au asron atawa ku lapad asron. Wal fardiyatu jeung ari mardukeun pardon eta ku lapad pardon. Wallahu a'lam bishawab, ilaihi marji wal ma'ab.